dipanggilah eta gulam ku raja, tapi eta raja masih kene berpegang teguh karena kakupuranana. Da ari raja mah kahayangna teh nu dipertuhan teh lain Allah, tapi manehanana. Tak gitu. Ari gulam punya keyakinan jeung punya tekad bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka kulantaran si gulam boga tekad gitu, eta si gulam kudu jadi raja dipasrahkeun ka hiji golongan. Anu mana eta golongan teh adalah suruhan raja. Cek eta raja ka anak buahna golongan teh, golongan anak buah raja. Hei anak buah kuring meureun kitu. Bawa eta si gulam. Bawa ka mana? Bawa ka tengah-tengah laut make parahu. Tumpakeun eta si gulam kana naon? Kana parahu, tuluy bawa ka tengah-tengah lautan. Pa in roja'a andinihi wa ila pakdupuhu. Lamun tema eta si gulam teh murtad, keluar tina agama Islam, berbelok kana agama urang, bertuhan ka kuring, cek eta raja. Salametkeun bawa deui eta si gulam teh. Tong dikeceburkeun di laut. Wa illa pakdupuhu, tapi sabalikna lamun eta si gulam keukeuh berpegang teguh kana agama Islam, alungkeun we eta si gulam teh kana naon? Ka laut. Tah, ditewak we eta si gulam teh ku anak buah raja, dibawa kana naon? Kana parahu. Tuluy eta si gulam ngadoa. Ngadoana teh simpel. Allahumma kepinihim bima syi'ta. Ya Allah, cegah kejahatan balad raja ku perkara anu sakersaning Gusti. Kumaha Gusti we pokona mah kejahatan balad raja teh anu rek nyilakakeun abdi teh cegah ku Gusti. Ngan kumaha Gusti we nyegahna malah bebas. Teterang abdi mah. Nah, itu doa yang sangat simpel. Anu akhirna kumaha? Eta si parahu teh tijungkel. Balad-balad raja ogen tijungkel raragrag kana laut tikaralep. Saha nu salamet? Si pamuda hungkul, si gulam hungkul anu naon? Anu salamet. Salamet we henteu tikun celung. Nepi ka eta parahu teh kasisi basisir deui. Kulantaran parahuna kasisi basisir deui, lungsur we saha teh si gulam teh tina parahu. Lain lungsur teh si gulam teh lain kalah kabur ngajauhan raja. Kalah balik deui. Tapi eta si gulam lungsur teh kalah balik deui ka eta raja. Datang deui ka raja eta si gulam. Kaget raja teh. Sehingga eta raja teh nanya, "Hei, gulam, naon anjeun teh geuning kalah kasalamet? Nanaonan atuh anak buah kuring gawena?" Cenah kitu. Kumaha eta si gulam nimbalanana? Allah anu nyalametkeun ka kuring. Tuluy eta raja teh nanya ka eta gulam. Cek eta raja, "Hei, anjeun moal bisa maehan kuring." Gitunya. Cek eta pamuda gitu. Cek eta pamuda lain, punten, lain cek raja. Cek eta pamuda kanu jadi raja. "Hei raja, anjeun moal bisa maehan kuring, moal bisa ngabunuh kuring. Sehingga anjeun raja migawe kana perkara anu diparentahkeun ku kuring." Gitu cek saha teh. Cek si gulam teh, "Hei raja, anjeun moal bisa ngabunuh kuring kecuali anjeun migawe kana perkara anu diparentahkeun ku kuring."